geuning aina-aina eta konten kamonesan untuk FYP nya madi. Oh, jarang FYP bi euy. Paraseneun meureun. Heuh asigana ayeuna mah kudu ulah komedi ganti kontenna. Konten naon atuh nya? Yeu cenah anu rame mah dagang hayam ayeuna teh kontenna. Dagang hayam. Kumaha maksudna urang dagang hayam terus dikontenkeun gitu? Kan urang mah lain tukang hayam bi. Lain tukang hayam atuh urang mah. Ya guys. Ada FYP kacida kumaha cenah lamun dadana jeung pingping nama. Alus teteh. Nu didagangkeun teh dada jeung pingping. Heeh. Ceker mah henteu. Henteu. Jangjang teu. Henteu. Cek saha ai bibi cek saha? Cek si cemoy Cek si cemoy. Ngomong si cemoy didengi atuh. Ya, anu dia maksud ku si cemoy eta lain dada hayam jeung pingping hayam bi. Lain. naon atuh? Nemongkeun dada jeung nemongkeun pingping. Arek bibi kitu. Da moal aku atuh bibi mah nya guys. Pingping oge anjir urut pelor hungkul anjir. Tapak perang Palestina. Ya wae aja. Kajian teh teu FYP moal bilah. Tong kigituan bi. Ya, ngomongan bi aing ya. Aya wae ieu ya anjir ya. Talapok borok ya.